Sampurasun, tepangkeun nami abdi Grace Felicia Robi di kelas 12 IPS hiji nomor absen 10. Di dieu abdi rek ngabacakeun monolog buatan Memet nu judulna Ibrehan Hate. Wilujeng nonton. Ningali budak nuker ulin jeung bapana. Diurus ku bapana sok aya rasa reueus kung tanggung jawabna nu jadi bapa. Oge aya rasa syirik ningali maranehna. Aya keneh kasempatan jang ngabagjakeun kolotna. Teu kaos urang. Geus ditinggalkeun ti saprak abus SMA. Urang apal. Loba jelema nu saprak lahir geus eueuh bapaan atawa ti umurna leutik keneh ge bapana geus eueuh. Budak yatim nu pikarunyaan batur. Tapi cek urang mending kitu sakalian lainna urang teu syukuran. Urang milih kitu lantaran budak leutik moal ngarasakeun nyerina hate ditinggalkeun ku bapana. Can lila mehakeun waktu jeung bapana dicumponan kabeh kahayangna dipika melang ditinggalkeun ku jalma nu deukeut jeung geus lila aya dina kahirupan urang. Nyarina kacida moal kagambarkeun kagadakeun atawa kaubaran. Didinya urangan bisa narimakeun kaayaan da kabeh makhluk pasti maot jeung moal matak bisa dihirupkeun deui di dunia. Asup SMA urang kaleuleungna tan pisan. Hayangna naon teu bisa langsung kancumponan. Nya karunya oge kaeumah nu jadi ngabiayaan sakola ku sorangan. Hiji mangsa sih Bapak pernah ngomong kos kieu, Neng jadi awewe mah kudu kuat, kudu bisa ngelewatan nenjak muduna kahirupan. Sang harepan pasualan ku pasemon nu alus jeung ulah poho syukuran kanu kawasa. Eta pepeujeut si bapa ka urang. Pamunduh manehna keur yang harapan hirup. Ku kituna najan nyeri hese jeung rarasaan liana. Urang kudu bisa nyang harepan kahirupan ieu. Kudu jadi jalma sukses nu bisa ngokolakeun kulawarga. Jadi budak nu alus jiga si bapa ngan hanjakal maot ti heula. Tidinya urang boga pamadegan kudu ngabagjakeun si emak. Si bapa bangga ningali urang budakna jadi jalma bener leuwih ti manehna. Matak sok keheul mun ningali budak nu ngalawarakeun diajar
teu apal hesena kolot neangan duit wani unik kok ngelakukan pagawean nu teu penting loba bobogohan segala diasaan deui padahal mah mepeng kolot warna aya kene dua-duana bisa kene ngabagjakeun padahal mah da kolot mah tara mentana naon ngan menta diajar sing bener sangkan jadi jalma nu leuwih sukses ti manehna ngan kitu gampang sabenerna mah jadi budak teh ngan meureun ayeuna mah lolobana hayang jiga hewan hidup kur handolin geus lila mapaeh we eueuh manfaatna sakitu ti abdi hampura lamun aya kasalahan ti bacaan abdi hatur nuhun.